Wangunan kin kadialengran yakin kadia lengran prata kadia wangunan kin kadialengran Banglus berlampah itu salebeting pagelaran Jawi menapa kraton negara jeung ngalamani ingkang dados kentrukang tinuturkeun traingkang cerita Brajan negara jujulusan Sinarna Kresna manusah ingkang gelar Batara Sajagat Pramadita nyata petugas sing maha tunggal hingkang nyanga tugas kanggo nentremkeun dunya ngungkulan anu kadoliman anu kamurkaan anu kabiadaban sarta kasarakahan di buana bangsa anu dina waktos nyesal dipuna tepu ingkang rata pepatih ieu Raden Patih Udawa yan boten kantun Raden Purbagana Satria Paranggaruda ulun mirangan pika mengkaten Atra Pratara Sulkan Purnawa Kadia wangunan ina kadia lengaran samia pun
pada jajar konira pada pinara iya Kemang Wijaya Wijaya Kusuma Kemang Wijaya Kusuma di salebeting pagelaran luar Karaton Dwarawaka ingkang dados kentur ingkang tinuturkeun Trakang Srita Prasang Negara Singgala Manik inggih ajujuluk Sang Sri Nalendra Kresna ingkang manusa ngabatara saweg dipunadep ku ingkang Rakapati Udawa miwah ingkang putra Raden Purwagana utawi Raden Samaprawira Sunuking waktu rahayu pratani masa utama dangu-dangu hangandika atra pretela sungkan pengaribawa mengkaten pengarika eladala Kakang Patih Udawa coba meranya duduk patah karohisun masing para kakang iya Badal Wayuk Simangga kaula pun Patih Udawa dipayung kapi hatur kaula ngahatur kenampi dening pembagi Sri Paduka Dalam nya kalayan dipayung kapi hatur kaula Wayuk Simangga ngahatur sebab ngabukti Wayuk panjenengan Kakang Udawa semapa baktimu tak terima dening Telaroki watengan simpen beringati di sang sapucuking rema pun dehing mastaka iya kaping kali buk minanten Purwodara kalaputan muga ulah gerang maklum atusannya dan kumengkaten daya dijimat pangampuh-ampuh namung hirup di alam sababmu sabab ieu teh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang nampi nuhun kaping 3 Purwa dampa Gusti Kresahani wali kaula pun Patih Udawa kados kang punapa mengkodengin tawuh Purwagana Aden coba merania tutup pada karohisun bagi asa teka kapayun calitna Mas Putra kepinor damel kaulanun jeung Rama Dewaji berapa unyuh Sumangga Putra dalam Purwagana ngahatur kenampit dening pembagi panjenengan jeung Rama Dewaji kalayan muga jeung Rama nampi putra ngahatur kesma pabukti ponyo panjenengan ditarima Purwagana kekakantun ku hanyuk jeung Rama Uwa den ditampire bunuhun atuh kanggo salajengna Purwa jeung Rama Dewaji kersan nyaur putra dalam Purwagana miwah Rama Uwa aya pikersa naon marganipun dipunajeng-ajeng siang pun dalu angin dawuhan pangrasal jeung Rama atuh sami bae ieu teh aya naon sun diserangan ku rasa kagugup teu kantun tina dasar kageumpeur ingis kurisi buk bilih kaula aya hubunganna sareng pelanggaran-pelanggaran anu pasalia sareng hukum anu guna di negara Kakang Udawa Purwagana kaulanun putra kiasa tegasna Purwa Kakang Udawa dihaturan linggih sanes dina waktu saperkara kalau teh maksud negerakeun rasa kasono sok sanajan bari saminggu tepat tepung kasono jigana teh moal aya petotna daud ti meuleun kaulanun kadua sok asa payus kaula teh ngahaturkeun rasa syukur kana kersana Gusti anu kagungan abdi-abdi sadaya daud ti meuleun dibarengan ku rasa percaya kana murah asina Gusti naon rupa dipentah sok laksana hingga temen tan wani bakal tiremanan
dawuh sapa menuting genuran saper daing tina kanan murah asina Gusti geus ngasup baju miraga sukma parantos sumramah di alam sabab ieu nampi nuhun katilu ieu teh sategasna kaula teh bakal mukakeun siati anu dikakanung minggu-minggu direncana bulan-bulan ditekelek disasangke saban poe tina perkawis naon daya deui anu jadi pokok tangtu kakang udawa leuwih apal kana naon rupa beja-beja anu katarima ti luar negara ti nagara Amarta anu dina masaina teh teu bisa ditolak di keur meuceun nama habu urang-urang penjajah malah mangsa kieu di pakampungan atawa wongkon-wongkon teh geus jadi daerah tertutup istilahna geus jadi daerah pron katangtuanana gitu waduh kitu anu katampi ku putra ge sami kaula nun ieu samalah dina mangsa nu geus kaliwat kaula teh ngajurungan parnegara pikeun nyidikeun nah bener ieu teh beja teu beunang dipercaya atawa ngan sakadar ngagempeurekeun wungkul kumaha kaayana parantos sumping Kang Rayi anu matak tepi ka mangsa kiwari teh kaula teh nyeri beuheung sosongeteun parnegara Sanlolol atunaha 3 poe geus kaliwat ti poe ieu kaula teh narima beja netrakeun para pahlawan nagara Amarta di antarana Gatotkaca Antreja Jakatawang putra mahkota negara Pancawala Abimanyu ti Plengkawati leungit tanpa hilang tanpa kerana weleh-weleh Kang Rayi Arjuna Satria Penengahing Panawat sul kawajiban lunta ti nagara duka kumaha jeung di mana kayanana waduh ieu anu jadi pokok atulah ti sagigireunana teh eta kaula teh meunang beja anu matak murah genja jantung tina perkawis naon Nyi Subadra jeung Nyi Srikani ku kajahatan urang-urang penjajah mangsa kiwari geus ngagalak ka kota sarta ngayakeun rampogan-rampogan kana harta kakayaan temahna ieu riwayat teh asup ka Karaton Madukara Sumada jeung Srikani teh geus dicabut puril mangsa kiwari waduh gitu katanya sadaya-daya kaula nun kaula ge nampi kana ieu wartos ieu jadi pokok tina soal pakaian deui anu leuwih sumelang kaula teh lintang ti dahareunana jigana wae Subada jeung Srikani teh biheung manggih dahar mangsa kiwari ku kakejaman urang-urang penjajah anu mahabuk mangsa kiwari ieu anu jadi kaletikan ati dupi ieu teh wartos sahubungan jeung katerangan gambar rupiah netrakeun siri ku bukti was para kunyata Srikani Subadra salah ngutur mangsa kiwari tijar meneng ia meneng Gusti Laga Gurnira miaras tijar meneng Gusti Laga Gurnira ya kang miaras weting penggali ia wis kenal dihin pinasti kersayang yang kersayang wedi kang angusap rarai kiwat tengen dening astakali kitu nasibna Bibi Subadra sang Bibi Srikani kaula nun ieu anu jadi soal giri lusilan tanpa paingan giri nyata ning gunung lusi cacing paingan nyata teh sangka serbuk semerang nyamuk Nyi Subadra nasibna tepi ka kitu aduh piraku dek tega ngadenge dulu jiga kitu duka kumahan nasibna ya Rayi Wistira
Rai Bima masa kieu sedengkeun geus teu bisa ditolak deui Panawa Kresna Panawa komo katalian ku istilah turunan anu tangtu yen bibi kuntina dibata eta kaula bibi katangtuanna. Deui geus teu bisa ditolak deui yen Subadra kapibojo ku Arjuna komo geus katalian ku anak kaberat kanyaah kaula ka Abimanyu kumaha kayan Abimanyu masa kieu. Coba pikir. Purwagana wa ulanun kula geuk ngeunah ngadenge beda jiga kitu kayana jadi kolot. Sadaya-daya kaula nu bawa teh sangat prihatin anu teh papadana sareng tibatan bibi atanapi Panawa nyandang katunggara tanaga ilmu Tanarapati kaula gentosna teh wagelan. Bener kitu. Teu pinodama kaula nu Ama bakal nyewit kulit ponsorot getih Priyoga dijajak Kurawa. Ngan ulah tepika langsung ka Marta. Wayahna ieu bawa bingkisan atawa dahareun jeung pakaian anu sederhana pikeun nyamung hirupna Subadra jeung Srikandi. Sanggup Permanegara Purwagana nepikeun kana ieu barang. Maka piat hati-hati di wates-wates di daerah-daerah di pakampungan teh geus jadi daerah tertutup atau geus mewujudkeun pos-pos urang penjajah. Ieu kasep. Sanggup Purwagana disiwit kulit ponsorot getih pikeun masrahkeun ieu pakaian jeung dahareun ka bibi maneh. Atuh utamina mah kaula bae. Ulah. Priyoga kaula nguji kana kasatriaan Purwagana saolah-olah generasi muda anu bakal jadi jiwa penerus anu bakal nuluykeun tapak rasa koyang. Payus lamun seug nonoman kiwari ditugaskeun pikeun narawas urang-urang penjajah. Kalian wajar hiji nonoman nangtukeun kawani, nangtungkeun bener jeung adil pikeun ngungkulan anu kadoiman jeung anu kamulkaan. Itu geuning Mas Putra teu pinodama kaula nu saketil miring satu madereng dinten mana putra keras lumampah. Ayeuna waktu anu mustari. Tega kaula nun tega Pati. Tega kaula nun Bral pangkatan. Muga angsal gawimu sing bisa salamet dikeresakeun tibati mangsa ini tepi ka Bali. Ya tip wa marestu we muga-muga Mas Putra sing aya dina kawilingan. Teu pinodama kaula nun mudah-mudahan putra sing tiasa dumwi kalayan anu mrestuti jeung Rama miwah Rama Uwa. Bral pangkatan. Muga niraya lumur wiwit wilayang rana. Muga niraya lumur wiwit wilayang rana. Lagi ya kangkon nira umam. Raden Purwagana lumampah konur ti karaton sarta ngagupai jaran masar bakat tunggang jaran dugi ka basisir. Tangu-tangu Raden Purwagana serak ane teh aswa dipa. Aswa namanya pun kuda. Dipa panjang utawi lempai. Ulesing kuda. Ulesing kuda tabuk pang pekantara. Patining kuda antaka suramastaka krotan. kuda. Ukulinciran kuda. Inggih. Satria amanah. Nggih. Satria pinanah. Satria mamanah. Satria kinayungan. Tuh. Satria papayungan. Lan satria mamayungan. Uyupe kuda opo. Uyupe kuda arak api arak ada sopi berani Sumatera Jenewer lan Martini. Pecut melengkung kadi kowong-kowong. Mendeke kadi jarat. Lah kuning kuda sajengkang. Tal ngamah-lemah kadi layang-layang pedot. Talikosi.
di pakampungan parantos pinuh ku pos-pos atanapi parantos kasebat daerah anu ditutup parantos di kawasan urang-urang penjajah anu taya sanes dalangna mahawi kuti sokalima marsi drona awuh para Kurawa Citra Situmarsa Parto Marmo Wirupaksa Turta Turjaya Citra Caruk Citra Citra Gahadat Citra Yudalan Citra Soma anu ayat dina penang tayunganana aum gana setrati Setra kana umayit putrana Nyi Ratu Permoni. Kalayan tekantun wadya barat tentara Cina anu ngabantu. Anu dina waktos ieu teh kantur sumpina Prabu Baladewa klian Narpati Tiawanga anu kakantun ngajugjug ti Mandura menuju ka wewengkon Amarta. Sapamedalepun para Kurawa anu dipimpin kumawi ku Komayana sadaya wadya tentara sikep pedang tamsir kada beri cara salimpung lian Mahaprabu Baladewa sumar-sumar kemanigan madalna kadia winendra kantwina Dipati Tiawanga Raka Prabu enggak miwah kasepuhan Maharasiti Sokalima ulah kaget ye kaula ti badanya nya anger-anger para Kurawa diantawisna Sri Traksi Domarsa Parto Marmo Wirupaksa Durta Durjaya Citra Caruk Citra Citra Gara Citra Yuda Citra Sema enggak kumpul anger nama sumping haturan sasumpina iya ditaminhun para sadare Kurawa kaula dursasana iya Raka Prabu iya dingin Kaula Senopati Karajarata lengeh sadaya pada jajar dan nera pinara
pas kahiji. Sadayana geningan kasadayana Garuda paksi jatayu Garuda paksi jatayu ngawang-ngawang gening daing sing ati-ati geni kasumudan kapulo karimu nyawa semangat terang bajuan wanita lunungan kasadayana
sarwata sutalaga gunira samya pumpada gunira ya jawar pada Kang Pinar di negara Amarta nyata di wewengkon Madukara anu ayat di pakampungan di kemah tempat musyawarah diantawis para Kurawa nuju riungan ngapadantenkeun hasil usaha diantawis Islami sumping Nasri Mahaprabu Baladewati Manduraharja miwah ingkang Rayi Narpati Tiawanga dangu-dangu hangan nikah nya aduh Anger Prabu Ti Manduraharja ngahaturkeun rebu nuhun lasa ketika bingahan dina waktos ieu parantos sumping diserangan ku Anger Narpati Tiawanga haturan Anger ditampi nuhun pembagi saira ku kaula Anger Narpati haturan kasep tepi no damel Rama paman atur nampi dening pembagi salira kalayan kaula ngahaturkeun semua pangabukti kuonyuk maha guru anu kasangakeun nuhun iya ti wanakling iya Kaula Senopati kana jarata ngahaturkeun semua pangabukti kuonyuk Raka Prabu kalayan haturan sasumpingan iya don asa ngora deui mang aing nguping sentoro kitu teh zaman mang basa jadi soldadu baheula nya kitu ih bogoh we zaman harita zaman pemberontakan zaman pemberontak harita ingat bari ngagegemol Aswatama harita digemol dina karung orea harita teh ya sepuh katanan rumah di daerah teh lah. Tapi no damel kaula tur sasana ti Banjar Jumut ngahaturkeun samahaturan kohonyuk Raka Prabu. Ieu, don. Kohonyuk Raka Dipati Tiawanga yai ditampi nuhun. Kaula pun saya wikata ngahaturkeun samahaturan kohonyuk panjenengan. Don. Kaula pun Aswatama ngahaturkeun semua pabukti kohonyuk Raka Prabu. Don. Yesi abdi Citra Soma kula ngahaturkeun samahaturan karunyuk Raka Prabu. Don. Juragan. Kekakantun ngahaturkeun samahaturan kohonyuk Raka Prabu. Kohonyuk Raka Prahu. Nyaon teh larawara teh. Benten nama salah. Saha teh? Juragan ngantos di kamari ti mangkukna cangkeul karaosna. Mangga ieu bade ngabadanteunkeun naon juragan hoyong ngadangu ieu. Jurere teh sepuh mah teu. Saha teh anu hayang ngadangu teh? Cing papai kursi nomor 1. Aduh. Coba eta menak tepi ka kitu basa Sunda aut-autan. Ceung atuh. Ungkara teh pikirkeun eueuh deui nu bakal ngamumule basana pribadi lintang ti bangsana. Ngadangu mah keur ka batur. Keur ka sorangan nguping. Jadi teh hukumna teh ngadaban sorangan. Gampang ngadaban batur sorangan heula. Peupeuleuheun ku batur teu diajen juragan. Yes. Nu tidak kana. Tapi nu damel atuh ieu teh kumaha? Atuh sarajengna mangke ngahaturkeun rebu nuhun ku sumpingna diantos di kamari ti mangkukna ayeuna nama sumping. Terus
apun tenanu kasyuhun mang sanes tega ngantun ke nanging mang langsung heula ka Nagara Setra Gana Umayit nyamper putra mahkota Nagara Aum Gana Setra. Itu gerak tingali di kemah Palih Tewetan lempengan pos kagenep mantenan ujung ngabaheuh hayang ngabayak-yak sareng senang ngaleut Sopi Breni cuma daerah Janewer arak api arak abdas Martini lahang Coca-Cola 7 up jeung sajawati eta. Nya ibir beak 3 botol ibir marukan. Acan Grange Brut. Pantau. Nya panto beak 2 eta. Lain panto panta meureun. Nya juragan uninga. Coba eta geus pok deui uninga eta. Lain uninga nyaho we keur sorangan mah kitu. Keur ka batur uninga. Wah nah buat ngadaban jejuwir batur lah. Bisa wangkelang namanya. Hep. Atuh salajengna dina waktos ayeuna priyogi ka uninga. Hasil usaha ti waktos dongkap ti dinten Kemis harita ya anu parantos dilebetkeun kana buku kana catatan-catatan diantawis para pahlawan anu parantos ngalingkuk di amarta ieu. Cing. Nya kitu kaula teh. Gurung gusuh sakawit kastina heula. Nyebutkeun katerangan ti Prabu langsung ka Setra Gana Umayit. Leres. Tapi nagama kaula anu atuh salajengna kaula langsung wae tiasina ka dieu. Kaula teh hoyong aya katerangan. Nanging di perjalanan kaula teh ieu teh narima beja-beja anu matak. Nusuk kana hate ngeunaan Subadi Sirkani. Sobi nyungkeun katerangan. Tangtos. Anger baka rewasku ngadangunan lupi kitu. Nanging da ieu teh pasaliatina tugas dasarna mang anu ngajarankeun anaknya wade barat tentara ti Setra Gana Umayit ye teh. Nguningakeun Sumbadra sareng Srikani teh parantos serang ngutur eta teh di Cawat Puril. Duh. Aduh. Nyah teh Nyai Sumadra Srikani tepi ka kitu nasibna. Dalam kapangi kumang mah ditulungan nya dibarengin jeung mun kaos-kaos we mah kumang harita. Gitu. Cing. Sawai di antarana anu katewak. Para pahlawan ti amarta. Gara ieu maksad kasangakeun catatan-catatan ieu. Biri pahili jeung catatan hutang kredit ya teh. Sok kredit naon teh kolot teh. Kaya Cing saurkeun. dina dinten Kemis enjing-enjing ngawitan usaha ka Palih Tewetan mapai-mapai jalan jajahan. Anu ditugaskeun hiji pun anak Aswatama si Duatak. Si Bruce Lee muda. Kadua Angger Jayawikata, katiru Angger Jarata, kaopat Angger Citayuda. Juragan ngiring, juragan. Ngiring koperasi juragan. Salajengna Ngagayuh kapecat sawet rombongan mengkol ka kulon gok kana jalan rel, mentas jalan rel mengkol ka kidul mapai-mapai jalan satapak. Mengkol di ka kulon gok ka hiji lemur pamit sebabna lemur medang gulung mengkol ka ngetan ka belah wetan jol ka ranca ekek. Ngaji kali. Di sisi jalan aya tukang cikopi cungakok. Nih, tukang cikopi ya. Tukang cikopi. Dua jelema anu diuk dina bangku keur ngopi, katilu anu dagangna, anu saurang nyangigirkeun karunggoni, anu saurang deui nyangigirkeun rancatan dibuntel ku salang. Kumaha sikapna Aswatama sidik kana ieu hal punukna awas. Nyatarakeun ieu lain jelema tukang tani, lain jelema tukang dagang, tapi coreleng punukna ana ditegas-tegas ku Aswatama geuning ieu teh si Ontreja. si Ontreja. Aswatama nempo kaayaan jiga kitu tuluy Ontreja dicerek ti tukang
Waswatama di Jewang beheungna ngadangak cikopina anu dina gelas luncat jeung gelasna blok kana beungeut anu dagang deungeun anu sabelah deui keur ngakawek bandros katoel ku si Waswatama eta bandros luncat kabeneran anu dagangna eukeur calangap eta bandros blep kana sungut anu dagang beres digangkan belakang wae anu dagang beban bari jeung dina kumis jeung dina halis pinuh ku gegedoh Arap eueup Aswatama nempo kana dagang jiga kitu temahna kabongohan si Antreja ngaguringgal tuluy lumpat di udag ku Jayatra. nah Anger Jayatra ngudag tuluy diledot bro Antreja rabuh barang disampek dirontok beungeut Antreja malik tuluy ngabura tina sungutna kaluar ciduh Anger Jayatra diciduhkan panona sadede teko harita keneh utah uger gitu Anger Jaya Wikata teu cicingeun terus ngarontok pepeuteyanana Antreja ngagurinya jekok nonyok kana gado Jawikata walah wah huntuna murag dua letahna kagegel brut tina bujur wil angin sasamplong Aswatama teh cicingeun ngaran ieu gerwak Antreja dicerek deleg iga burung anu ulah kenca dicolok ku tilu ramo lolkok baheulai Antreja parantos kengeng dina jam 11:30 dinten Kemis ayeuna parantos dikintunkeun ka Setragana Wayit ayeuna parantos ngaringkuk diobat sini kukuring benang nama nah juragan di kumaha ku juragan da di kumaha calangap di balado ku karabit sungutna ya terus Aswatama ya anakna keneh nya jasa teh kayaknya unggul ieu hai cicing raja cicing ngagayuh karena kasontenakeun dinten Kemis dirinya langsung kawetan lar aya beca ngaliwat eta beca keur muat kangkung anu ngabosehna nyurung satu kangen beca dina sepakbor aya jelema anu mantu nyurung make dulku sama krabet calana kolor kaos sangsang dina tonggongna make gambar naon tah cing make gambar langir pernah kau samsa ada di sidik-sidik eta jelema lain tukang tani lain tukang dagang tapi marlu eta jelema teh nyaeta jalma anu digawe di pamerintahan sawa bitisna bersih pinuh ku bulu saha nu awas kana soal eta lintang Ki Aswatama red katemong ku juru panon Aswatama gitu juru panon Aswatama awas da tengah panonna mah harita teh keur balanya ka tukang bandros harita teh nya Aswatama teh cicingeun tuluy anu keur nyurung beca ditewak leungeunna. Brai beungeutna temong mana horeng si Jakatawan. Langsung ngabura ka Aswatama ngelok. Nyampeuk di kaluhur si Jakatawan nolol gadona ti catrok kana sirah Aswatama hingga Jakatawan ngabaheulai saharita kabeneran Jakatawan keur udud padudan. Udud padudan macleng pluk ka tukang jajamu. Aduh kitu ningang pisan kana gelungna. Jegur gelungna kahuruan sarita tukang jajamu lumpatan kokot siakan harita keneh kitu. Kitu. Saha nu meunangkeun Nya Aswatama keneh. Dieurad ku tamang plastik. Jakatawang ayeuna parantos ngaringkuk dina sadinten reunjeung jeung dulurna Antreja Aswatama anu ngahasilkeun. Aswatama keneh ayo juragan deuk dikamanakeun jasa Cari. Ngagayuh kana dinten Jumaah. Teras mapai ka belah ti wetang. Gok kana situ. Tuluy nongos sakedik. Bras ka jalan jajakan mengko ngulon. Tuluy leumpang opatan sadaya. Didinya papangikan jeung jelema anu keur nempo anu nyabut engkol. Tuluy eta jelema anu keur lalajo nyabut engkol lempang beri menung di payung make kawaya make samping karembong ngagawai sakabeh netrakeun nimulkeun timuru yen eta teh awewe
saha nu awas kana ieu soal lintang ti Aswatama keneh. Anu diteges-teges eta jelema anu mangrupakeun awewe teh niru-niru awewe tayalian lintang ti putra mahkota nagara nyaeta Pancawala. Si Pancawala. Pancawala. Da mun eta mah ku juragan beunangna. Cari. Ke kapsen. Aswatama rikat ngunag. Tuluy payungna didudut. Anu didudut payungna ngalieu breh. Panonna teu nyiceup sungutna calawak. Bakat ku rewasku sentak Aswatama. Belengang lompat ditewak pabajegna, Bro, si Pancawala rubuh. Gadona jegur kana batu. Sarita awar-awaran. Barang deuk dirontok ku Anger Jarata. Suku anu kensana ge. Kana dada Anger Jarata dung Bro. Jayarata namru kurunyung. Pan simpuring aya harita simpuring. Tah, kurunyung. Ieu anu dibenau Teuing satu teh. nyaeta Citrayuda ngarontok nyangkeh cangkengna Pancawala. Gagurinya sikuna asup kana genggerong. Hinga Citrayuda utahu gersarita mangkaning tos ngadahar mih. Remai cina irung cina sungut salubet. Iraha. Wah. Nah, geun antep. Edun ngomong ge. Tong selebor ngomong teh tuh. Itu. Saha nu rikat Aswatama keneh. Pancawala dibedol karemongna, tuluy dibuditkeun kana beheungna. Eta make jeung najih sagala rupa. Mangkaning Aswatama keur ngagerom loli. Sarita keneh pipi kacabo ku Pancawala loli macem gagangna blus kana irung Citra Soma. Citra Soma balabab. Sarita keneh ku Citra Soma irungna sebelah dipenet, tuluy di sing-singkeun tina irung kaluar deui loli. Plus kana panon Citrayuda bareuh panonna. Iraha. Dengan kayaknya wae saudara. Wah, Edun ngomong deh. Tak gitu. Dinten Jumaah Pancawala enjing-enjing ngaringkuk parantos aya di tawanan watos ena di Setragana Mayit. Tilu satria ngaringkuk. Ngagayuh ka dinten Sapatu. Mantana sapatu ta. Dina dinten Sapatu. Arita keneh rombongan mapae ka Palitiwetan go ka pasar lauk dinya nu balanya riap. Aya jelema curang cileung make dorog-dog. Samping diselenangkeun, samping poreng camat. Sidik Aswatama seukeut panonna barang ditegeskeun eta jelema teh urang luar negara nyaeta jago gapleh padma negara. Beres teman. Tukang balap genep. Aswatama yo teh hareup salahna teh. Atuh padma negara curang cileung nempo Aswatama brengos kitu. Gajleng padma negara luncat. Blang